Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Muhammad Chandra Dimbagiri, abdi ti kelas 8 reguler. Nepangkeun nami abdi Dara Fatih Radityo, abdi ti kelas 8 reguler. Kami salaku penata acara Badai mimpin acara hitanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing siang kasadaya hadirin anu kusim kuring dipihormat. Puji sinareng syukur urang panjatkeun kakayunan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anu parantos maafin rahmat sareng nikmatna dugi ka urang sadaya tiasa pateka. Dina ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. mun leres derol, salam hormat ka bapak-bapak, ibu-ibu, wargi sadaya, oge saderek sadaya anu parantos kersarau. Dina acara hitanan putra anu dipike cinta, anu insyaallah badi lumangsung kalayan lancar sareng pinuh kakahadian. Sim kuring salaku panata acara ngahaturkeun wilujeng sumping sareng nuhun anu sakalintangna ka sadaya tamu undangan. Mugia kasampingan Bapak, Ibu sareng sadaya hadirin jaten pangrojo sareng doa pikeun kesuksesan ieu acara. Sataacan acara dimimitian, hayu urang sami-sami ngamimitian ku ngucapkeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugia sadaya kegiatan anu bakal dilaksanakan dipaparin kalancaran ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aya acara. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin anu dipihormat. Acara salajengna nyaeta sambutan pikolotna anu gaduh hajat sinangta wujud rasa syukur sareng pangbagia kasadaya tamu undangan. Ka Bapak Ibu Joko simkuring aturkeun waktos yang tempat mangga. Hadirin sadaya ayeuna urang sumping kena acara inti nyaeta prosesi hitanan. Mugi prosesi ieu lumangsung kalayan lancar, aman sareng dipaparin kakuatan pikeun ananda. Ka petugas medis anu parantos siap mangga kanggo ngalaksanakeun prosesi. Kasadaya hadirin simkuring nyuwunkeun doa sareng pangrajongna. Hadirin anu dipihormat, itu sakumna rantuyan acara hitanan. Dinten ieu simkuring ngahantarkeun nuhun kasadaya pihak anu parantos ngabantosan kalancaran acara ieu. Upami salami simkuring mingpin acara aya kalapetan dina carios atanapi paripolah simkuring nyuhunkeun hapunten anu saupama gedena. Hayu urang tutup ieu acara ngucapkeun hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.